Taya nama kerek beres barang gawe urang lompat ka kebon rek nancing erek iya rek nyaeur naon rek nyaeur su tangkal naon sih ating ayo naon sih pokokna mah rek nyaeur suuk nyaeur tangkal suuk di kebon suuk gitu meureunannya pokona mah kumaha geunaheunna we sebutanana tah ieu kebon suukna anu kamari nu pelak suuk ayeuna teh rek disaeur tah mudah-mudahan we atuh alus kitu suukna jaradina buahanana maksudna teh pokona mah kumaha sih ngomong teh aing mah lieu kitu we pokona mah itu tuh anu keur nyaeuran suukna oge meuni jauh ieu teh kumaha kamera teh meuni jauh ai jelemana itu meuni leutik hideung pokona mah kitu we nya ieu teh nyaaeuranna teh hiji-hiji nya piraku kabeh mah atuh nya biasa we sorangan jeung sadeui we atuh da nu nonton mah moal daekeun ieu moal daekeun ngabantuan kela-kelana eta teh kerek ngeuh tangkal jagong teh meuni karuntu lain runtuh tumbang eta mah aduh karunya tah kieu we nyaeuranna ieu teh ju sabnon sabari disaeuran teh sabari dicabutan jukut anu laleutikna da teu dicabutan jukutna mah pasti ieu teh bakal bala engkena tuh geus karemangan ieu teh kemangana geus peot cek salah kitu cenah jung geura saeuran tah ieu teh keur disaeuran pokona mah geus we sakitunya.